Tolak-bala esan teh. Efek teh sarogena ge sarua. Munajat ka Gusti Allah. Hayang kawin deui Gusti abdi hayang kawin solehkeun istri abdi Gusti. Isukna teh naon? Sedekah teh tolak bala ini. Eueuh nya janten antawis mempercepat nana teh musibah teh tolak bala. Kedah sedekah. Ku sedekah. Kenging bala enggal eta nampi ka Gusti Allah. Walam yarda bi qada lamun teu nampi kana qada ti kami Allah. Sing nampi kana kodok papasten kana katangtosan di Gusti Allah. Bu, naungkeun raos ninggal murang kali resep ninggal murang kali hafal Quran. Aya murang kali kamari dina YouTube ninggal 5 tahun hafal Al-Qur'an. Jadinya ibu lamun gaduh murang kali kitu seneng. Ibu teh Gusti eta budak teh meni apal tepikeun kalimat 5 tahun hafal Al-Qur'an datang ka bumi ibu gaduh murang kali 30 tahun ujang sia maneh mah 30 tahun teu apal sajud acan geus ama ge teu apal tingali batur mah 5 tahun apal 30 kade ulah kitu benten jeung urang ya qada ti Gusti Allah mah urang mah ieu we nu ieu ulah ninggalin itu ulah ditinggal jalmina tapi ditinggal Allah. Lamun ninggal nu pinter nu tinggal katingal alimna Allah. Allah teh Maha Alim. Lamun ninggal nu beunghar tinggal naon gonina Allah. Itu teh. Lamun ninggal pejabat gaduh tokoh-tokoh tinggal naon malikna Allah. Kitu teh tinggal teh. Dan nu ngangkat derajatna anu masihan kapinteranana anu masihan kabeungharanna saha dajal mah teu tiasa beungharna langit namun tadi beunghar Gusti Allah jami moal tiasa gaduh pangkat namun tadi angkat derajat Gusti Allah jami moal gaduhan harta lamun teu dibeungharkeun Gusti Allah jami moal dipasihan kapinteran upami eta jami teu dipinterkeun Gusti Allah. Nah, eta derajat nu kadua afiah, sehat, dosen Muhammad Syarawi. Nu katilu aya derajatun afdol. Naon? Derajat rizkin afdol teh sholahul abna. Murang kali soleh. Teh rezeki eta teh kade. Murang kali soleh teh rezeki. Ibu raos jadi murang kali anu teu soleh. Asa disiksa. Jadi murang kali teu soleh teh. Kajen teh orang gaduh harta di juru bro dia di panto ngalaya di imah babah gitu. Budakna naon jahat mah. Upami ibu gaduh murang kali kurang soleh, maka bakal jadi kabang jahat. Sok sanajan kurang mah jami bodoh, tapi murang kali orang mah waladun sapi. Jadikeun murang kali urang teh murang kali nu langkung tibatan urang mulang kali sabik. Lamun ibu teh jadi bodoh tuh murang kali sing pinter. Lamun urang lulusan SD atuh budak mah SMA. Urang lulusan SMP budak mah sarjana. Kudu leuwih tibatan indung di bapana. Jadi kan waduh sabik ulah milu jeung urang we jeung bapa lah nyupiran. Tong kitu. Bapak supir, anak mah jadi sarjana. Ieu mah anu kitu, geus lah gawe-gawe geus na sakola-sakola ngilu we jeung bapak nyupiran ka dieu, bapak ge nyapiran. Tutuna budak jadi kenek nu kitu, teh jadi waladun lahi. Budak nu sahana pun bapana kudu leuwih budak mah tibatan urang. Abna usolih banak anu soleh teh darajatun non afdal. Ini waktu murang kali orang tos dewasa berhasil atau murang kali orang jadi pejabat sumping kacangkring cek tatangga teh. Kare eta sahat hadir beunghar-beunghar teuing kumaha cek ibu teh manawi percanten punhana. Bangga teh gaduh murang kali beunghar. Bangga gitu. Sumping pejabat hadir jadi bupati kacangkring. Eta putra ibu jadi bupati teh. Ada tak sahaja bupati manawi percanten pun anak gitu nya bangga kada bupati alhamdulillah
Ibu gaduh kurang kali soleh jadi kiai agung sumping ka cangkring ditaruh kita tangga saeta jadi adegan teh meuni serap-serap teuing manawi pun anak bangga eta ge datang budak kita tangga teh asupkeun motor asup teu mobil tutup jendela non aya budak si anu ya sok pulang paling bangga teu kajen teuing urang gaduh urang kali jadi jawara sok anu bangga kieu budak abdi mah sok ngajagaan di ditu teh nu aya di mana di pengkolan teu bangga isi mata sholahul abna gaduh urang kali anu soleh teh rezeki kene rezeki anu afdal itu saudara saya Mu'tamin Asy'arawi anu kaopat saudara saya Mu'tamin Asy'arawi aya rezeki teh disebutna ridha rabbul alamin dipake ridha ku Allah eta rizqut tamam rezeki anu sampurna pokona mah geus diridho pikir ku Gusti Allah mah geus sampurna we lah geus teu mikiran naon-naon Kangjeng Rasul nyarios nadawuh ieu cek Kangjeng Rasul baiti jannati imah kami teh surga kami cek saha Kangjeng Rasul ari bumi Kangjeng Rasul sageun kumaha alit bumi Kangjeng Rasul teh kira-kira kemen 7 kalimah mah meureun rugi Kangjeng Rasul teh alit bumi Kangjeng Rasul dina raudhah eta bumi Kangjeng Rasul tabdeukeun Kangjeng Rasul wantun nyarioskeun baiti jannati imahku adalah surgaku lain imahna anu lega tapi hatena cing ibu mending hati lega imah sempit mending imah sempit hati lega pilihan